geus maturan ece. Sami-sami ece eti oge nuhun. Da lamun kudu sare sorangan mah eti ge teu ludung. Nya matakan ku ece di titah ngendong oge ngarah aya batur. Nya ce, ayo ah. Eti balik heula nya. Ih, kala atuh dah heula di dieu. Moal ece, eti mah teu biasa dah hari isuk-isuk. Oh, nya atuh ari kitu mah. Paling ge lamun isuk-isuk mah cukup we minum teh manis. Cuk, tadi si Abah nelpon. Cenah Inai teh cenah laratana di kota. Terus kumaha? Ku eti dititah balik heula teh karunya bisi beak bekal. Nah kan Cuk oge apal. Si Abah mah daharna reuweuh. Tuh, matakan tanyakeun heula bisi bekal mah beakeun. Nyangke ku eti ditelepon berang. Eti ge kan apal, mun si Ayah Amir mah daharna oge tara loba. Nya Cuk, eti mah apal pisan. Cek Mul, jeung Ayah Amir mah pun makan sepiring berdua. Beda jeung si Abah. Emang kumaha kitu si Abah eti? Si Abah mah 2 piring bersatu. Yo, step four, sakit sabodo. Nuhun Nyaim, geus balanya ka Ece. Ih, sami-sami, Cek. Pantas langganan. Nya percayalah ka ieu mah tara nganjuk. Ih, mah paling anti kan nganjuk teh. Mending teh jajan we daripada enak nganjuk teh boga duit mah. Padahal makan bae atuh, da Ece mah percaya ka Iim. Nuhun, Cek Nur pas percaya ka Iim. Nya atuh pedagang dan pembeli mapan harus saling percaya. Nya, Kumaha eta Inai geus aya kabar acan? nya eta, Cek. Can aya wae. Iim ge manis sedih. Nya didoakeun ku Ece cingkera balik. Nuhun doana, Cek. Iim ge mani geus sono pisan hayang panggih jeung Inai. Cie, yang lagi jatuh cinta. Cuma Kumaha eta mimitina bisa jadian jeung Inai? awal nama Iim we nyatakeun ka Inai. Ari pek teh Inaina ge sarua geuning mogo ka Iim. Dirasa baca mah ka Iim mah menik pede nya. Pede Iim macan sakumaha ceung. Nu pede pisan mah tukang nguseup. Kumaha kitu Im? Nya cantang tuh menang, tapi geus bawa wadah. Jon, sepanggil jeung si Dede Can. Si Dede Ulan, Nya Jon, mantan Ojon. acan cek. Saprak si Dede gawe di kota, Ojon can pernah panggil dia jeung si Dede. Kamari panggil jeung Ece, manehna nanyakeun Ojon. Panggil di mana ya cek? Si Dede aya di lembur Jon. Wah, Ojon kudu panggil atuh ieu mah. Nya panggihan we atuh Jon. Tapi Ojon tong terlalu berharap teuing. Soalna si Dede geus boga calon salaki. Bener cek Bener, kamari oge balik ka lembur. Diantirkeun ku calon salakina. Kasep tuh calon salakina. Kasep Jon, jaba bager cenah. Ojo tong mamanas gitu cek. Lain mamanas Jon, kan Ojon dia anu nanyakeun. Tapi eta ece kaciri pisan mamanas Ojon. Nya hampura atuh Jon. Pedah we Ojon nanyakeun, jadi ku Ece dijelaskeun. Geus naon ini Ojon. Rek ka mana Jon? Ini dan naon di oge kadon aral ngobrol jeung ece mah. Lamun keur aral kieu teh ngeunahna masak mie rebusnya Jon. Naon atuh teh jo kanu mie rebus ngeunah pelebah manana. Mihna dipiceun, caina ditamaskeun Jon. Aduh. Maiti, gimana isuknya Meh? Iya, geus balik ngendong di imah Cemu. Teuing geus di mana? Di warung Cek Nur. Nah, ngendong di Cemu. Nya Ceu, eti mah sieun pada sorangan teh. Kasih Abah jeung Ayah Amir ke kota, neangan laratan Inai. Neangan laratan Inai. Nya Ceu, panepkeun ka ayeuna teh can aya kabarna pisan. Nya teuingnya. Nya Ceu, da si Ayah kan ajarin si Abah teh penanggung jawabna. Nya Ceu, atuh
Atuh Im, dulu ya. Kalau meniru sudah ke mana? Itu teh salah jajanan menilu-lobat deui. Kayak awet. Oh, mesti bolak-balik ke warungnya. Cuk, kalau mun aya kabar inai bejaan maitinya, pasti atuh mak ku Im ge dikabaran. Im pasti laporan ka mak. Da Im ge mah di sono pisan ka inai teh. Nya atuh kan ka Bogo. Cuk, tapi teh nanya. Naon mah? Hari ceuing teh si kana parawan. Ya teu teh we atuh mah. Itu kumaha, Cuk? Eueuh jalma anu sampurna maksudna nya kan aya paribasana. Tak ada gadis yang tareta. Jadi muncul. Sampurasun. Rampes. Dedek? Bener itu Dedek? Nyacu ya dede. Ya ampun, menikalin lah. Enggak hati kota. Mangkukna cu. Dede teh meuni sono pisan ka Ece yang gara-gara panggih. Ece ge sono, ka Dedek geus lilahnya urang teh teu panggih. Cu. Ayah Amir mana cu? Geus indit gawe. Ayah Amir teh keur ka kota, Dek, neangan laratan inai. Nyanya dede balik ka lembur teh. Kalah kejadian kieu. Nya, Dek, loba kajadian wae di lembur teh. Ngaranna ge kahirupan cu. Tah geuning Dedek paham. Iya tuh dede teh enak geus pinter saeutik. Nya, Dedek teh pintar ayeuna mah. Kumaha ka dieu jeung ka Bogoh teh, Dek? Kabogoh mah nganterkeun hungkul ka lembur cu. Hanjakalnya jeung Ece teu panggih. Kumaha ka Bogoh anu ayeuna bager teu ka Dedek? Nya kitu we cu. Jiga nama bobogohan di kota mah bebas merenya, Dek. Itu oge cu Kabogoh dede mah kalau resep main game sesoranganan we. Bejaan atuh lamun bobogohan teh ulah main game sesoranganan. Kudu kumaha atuh cu? Neangan permainana anu bisa dimainkan kuduaan. Misalnya naon cu? Tarik ulur kutang misalnya. Salah, maksud nama tarik tambang, Dek. Sip, Jon, kemana sih? Kak Ima tuh balik. Dia ke karati warung mulai dahareun. Nah, jalan dia biasa jauh ti imah, nguriling imah. Nah aja Jon, sambil olahraga supaya langsing. Ini sok sing sehat ah. Nah, Jon mah meni jiga nu ngaledek kitu. Oh, ente. Lece sono teh ka Inai. Aduh. Ya sono aku Jon. Kade ah, engke mun panggih ah. Naon gitu Kade? Jangan terburu-buru ya. Santai saja, jangan gagabah. Pelindung pecah, engke jadi aduh alah. Naon ya teu ngarti. Takutnya jadi bocah sebelum waktunya. Hahaha. Kela, mencurigakan. Kenapa Celim lewat sini? Akan aku cari tahu. Kemana Pak Celim? Yo, skateboard, sketsa bodoh. Daripada ulah menjadi cita paruku, mending surah seri sunat segir babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodoh. Suka buka bokon, jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard.